Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang pamirsa. Patepang deui sareng simkuring Denis Sopandi dina acara Belesat News. Dina dengan ayeuna simkuring bade ngadungikeun hiji warta anu keur hawar-hawarna nyaeta ngeunaan Tubruk Lumpat anu pernahna di Tanjakan Emeng Ciantu, Kampung Tikosewa, Desa Cisereule, Kecamatan Tigebruk, Kabupaten Nyeri. Ayeuna tos aya rekan simkuring Susilawati anu bade ngadugikeun laporan di tempat kejadian. Ya, Susilawati, kumaha kaayaan di tempat kejadian teh? Hatur nuhun ka Denis Sopandi nu aya di studio. Ayeuna simkuring nuju aya di tempat kejadian Tubruk Lumpat anu mana nimbulkeun salah sahiji korban. Ayeuna simkuring bade ngawawancara salah sahiji saksi mata kejadian Tubruk Lumpat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Neng. Pasta Ibu saha? Ibu Odah. Ibu tiasa nyaritakeun kumaha kejadian Tubruk Lumpat eta? Ngawitana nama Neng ibu teh bade ka warung bade neset kalasi. Di jalan ibu teh ningal aya neng di tengah jalan dunglang dingling di pakunaon neng eta teh. Teras teu lami tidinya aya motor ti luhur. Acida tarikna motor eta teh. Teras neng eta katabrak. Duwi ka kapeng parkeun. Teras duwi ka parkeun teh aya we nulungan duka we ibu mah duka teh terang tidinya mah. Itu katingal ku ibu mah Neng. Dupi ayeuna korbanna disana ka mana? Ka rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit 24. Oh mun. Hatur nuhun ibunya kana waktosna. Sami-sami Neng. Uih deui ka Denis Sopandi nu aya di studio. Ya, hatur nuhun ka Susilawati anu atos ngadugikeun laporanana di tempat kejadian. Tong ka mana-mana saatos jeda iklan anu baris ditayangkeun. Ya, ayeuna tos aya rekan simkuring Nisa anu bade ngadugikeun laporan langsung di Rumah Sakit 24 ngeunaan kaayaan korban. Nisa, kumaha kaayaan korban di Rumah Sakit 24 teh? Ya, hatur nuhun ka Denis Sopandi anu aya di studio. Ayeuna simkuring nuju aya di Rumah Sakit 24, nu mana rumah sakit ieu teh tempat dirawatna korban Tubruk Lumpat. Ayeuna simkuring bade ngawawancara korban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wastana sareng saha? Neng Itoy. Neng Itoy naon wae nu karaos ku Neng Itoy dina kejadian eta teh? Panangan mas kakaknya sampean dalam dadas kitu teh. Oh, kunaon kejadian eta teh bet bisa timpa ka Neng Itoy? Awalnya waktu itu abi teh diputuskeun nya. Buka lepet naon gitu abi teh nya pas gitu teh pokokna mah abi terus ngabayangkeun gitu nya sareng anjeunna teh jalan-jalan gitu ka Inggris. Pas gitu ka Tubruk teu terang nuju di jalan abi oge pas gitu nya tos di rumah sakit we. Muhun atuh hatur nuhun Neng Itoy kana waktosna. Mugia sing enggal damang sareng sing enggal gaduh deui mun. Dieuwihkeun deui ka studio. Hatur nuhun ka Nisa Ramadhani anu parantos ngadugikeun kaayaan korban di Rumah Sakit 24. Aya saur ti sepuh urang, dinu kiwari ngancik leuwih hari sejak ayeuna sampeureun jaga. Mugia janten deui panon kama urang sadaya. Sakitu anu kapihatur sejak amit mungkul amit mundur wilujeng tepang deui sareng simkuring Denis Sopandi dina acara Belesat News.